mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun aca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Kilengsa ayeuna nincak bagian ka 84 para mitra sadaya. Kasugri kaum dangu di mana ayana nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalain kabingahan. Atuh sadinten 2 kali upload. Enjing-enjing tabu dalapan, wengi tabu dalapan sami. Kitunya, janten ayeuna nincak bagian ka 84. Namun pangahayang dongeng anu tamat aya di playlist Mang Jaya official sapertos aya carios judulna nyaeta ieu naon para mitra sadaya tarung perebut gelung gitu nya para wargi nuhun tarung perebut gelung. Aduh, ieu tarung perebut gelungnya. Mangga nyangakeun para mitra eta mah eta hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana ayana. Mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa nyaho hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karangan Kilengsa urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka 84. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahma. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kilengsa ayeuna nincak bagian ka 84. Kumaha para mitra lalakon Anggara saterasna. Saha salaresna juru simpen. Mangga urang sami-sami bandungan. Para mitra kaum dangu, beral harita tiluan miang ningalkeun urut monok. Ngajugjug ka deukeut guha peteng, tekung sidila leumpang da memang henteu jauh, ukur sababaraha tumbak jauh. Barang serog ka hiji tempat kasampak aya nu keur cumagug nangkeup tuur. Beungeut teu kaciri da ngeluk tungkul bari kerek, reg Anggara eureun, ret kaki baraja. Nu direret ungeuk mere isyarat yen anu sare teh juru simpen. Siga banae sirep Ki Baraja kuat keneh pangaruhna. Anggara mere isyarat sangka nu keur sare digeuingkeun. Ki Baraja narik sirepna kulisi berai si juru simpen beuntak. Tuluy cengkat bari rarat reret panona kekeureuceuman. Jung nangtung kuliat bangun laliat ari ret kahareup kebegreuwas. Sabab tilu jalma pating pedega nenyokeun ka manehna. Rei ujug-ujug nafsu. Panon JR beureum huntu kekerot nahan amarah. Kurang ajar. Manusia kasebelan saha sia ha? Biraku mada iya nyeuis bolot. Yeule saha ye? Saha ye? Ki Baraja nepak dada bangun reueus. Sabab geus bisa ngabebaskeun diri tina pangawasa musuh. Aing ngarti. Sia geus bebas tina pangawasa aing. Baraja, tapi aing geus nyaho sia aya nulungan. Nulunganana moal salah ieu manusana budak bopang lain deui. Cek si juru simpen. Bari mureleng ka Anggara ras inget kana waktu ka tukang. Nu gagal maehan Anggara sabab aya nu ngahalangan si juru simpen tambah nafsu. Montong sombong sedan. Ayeuna aya bukti ilmu sia lain ilmu bangluhurna. Sabab aya deui ilmu nu leuwih luhur badan sia. Tah buktina budak ieu leuwih unggul saluhureun sia deui. Ki Baraja nunjuk ka Anggara. Ai si juru simpen teu ngomong deui rada kapangaruhan ku omongan Ki Baraja. Memang geus nyaksian Anggara rada pelit ti heula ge bisa lolos tina leungeun manehna. Sedeng nu sejen mah ta anu gagal. Mun geus kacekal ku juru simpen mun teu taluk pasti paeh. Budak bau keneh jaringau aing geus ti kamari ngarep-ngarep kadatangan sia. Oge najan teu datang ku aing rek diteangan di saksrak sabab kawing hayang tepung. Aing rek ngayakeun balitungan kudu direngsekeun jeung sia deuleu. Ayeuna sia datang sorangan syukur rek sosoro kojor rek ngantirkeun nyawa sia teh ka aing lain.
sia hayang jadi tumal guha peteng, cek juru simpen semungahina. Juru simpen, ulah sok ka mana wae ngomong teh kami moal jajab nyawa lain rek sosoro kojor. Oge lain rek bakti pati ka anjeun. Tapi sabalikna aing rek menta tanggung jawab di anjeun. Nu geus ngarugikeun balarea nyangsarakeun rahayat ngamalaratkeun urang lembur. Aing rek mere beja sarta maksa rek marentah ka sia. Sangkan ngeurinan lampah jahat mungkas langku lampah nu nirca. Geura ganti kinah pilempangan. Geura ibadah ka Allah ngumpulkeun pibekeleun keur akhirat jaga. Geus meujeuhna sia eling. Geus waktuna sia tobat, geus kuduna babakti sumujud ka Allah ngajalankeun tugas salaku makhluk ngabakti ka Halikna. Cek Anggara langsung mere pepeling meungpeung aya kasempetan. Jempe sia bedul. Nanaonan sia kaganeng-ganeng. Make jeung khutbah di dieu. Aing lain budak leutik, aing lain bolon borek kudu deui. Nya lain budak leutik tapi kolot. Lain bolon anu borok kulu tapi kolot anu borok hate, ruksak akhlak bejad moral poho kana purwadaksina teu eling kana wiwitan. Ari sabab kajongjonan teuing anjeun teh. Ngalajur nafsu ngumar amarah kabawa ku pangajak setan, kaolok ku harewos korod, kairid ku pikir iblis. Andika jadi jahat telenges taya rasa-rasa, nyawa manusia dianggap murah disaruakeun jeung nyawa hayam. Harta batur dianggap runtah teu ngajeunnan kanu bogana. Hawak sia, sarakah, somong, ujub takabur deul. Anggara teh eleh omong. Kumaha dikitukeun ku Anggara teh para mitra eta juru simpen. Atuh menika kerot si juru simpen hate panas uteu kaweur. Karek harita manggih budak ngora nu gede wawanen make jeung wani mapagahan, make wani nyebut-nyebut akhirat jeung sajabana. Budak kamari sore. Budak bau keneh cikur. Saha ngaran urang jeung urang mana rek naon los-los ka dieu. Ngaran kuring Anggara. Lamur kuring jauh moal disebutkeun da moal aya gunana. Niat taya deui iwat rek ngaling ngelingan ka Andika. Menurut salamet mun henteu kapaksa rek dipaksa ku kakerasan. Aing geus siap sadia pikeun narohkeun umur jeung nyawa pikeun ngabelaan bebeneran jeung akaadilan. Nanjeurkeun amanat Allah. Setan lemut deuleu sia. Kalah kabeuki ngaco sia ngomong ge. Hayo geus singgil, urang pada nyekel sabuk milang tatu. Urang ngadu jajaten jeung aing siap bisa membagahan aing. Mun aing geus ngababatang jadi banusan deuleu. Celeng juru simpen luncat kanu lega. Langsung masang kuda-kuda kalah ngajak tarung di elingan teh. Kibaraja kekerot hayang gereger tarung tapi teu wani titalige dicaram ku Anggara. Mang Dampa lawan mang. Mang ajangahkeun lah urang podaran manggeluk burung mah. Mang Dampa singkil. Rengkenek masang kuda-kuda rekep naker. Apik jeung taliti nu mungaran metakeun jurus bangong ngintip laut. Leungeun katuhul heureun sirah nu kenca numpang luhureun bujal. Mata mureleng ka musuh cakakak si juru simpen seuri pok ngomong. Bangong ngintip laut. Ieu tandingna, cek juru simpen rengkenek karobah kuda-kuda dina pasangan aki panyumpit. Suku kenca kahareup nyerong meueusan. Nu katuhu di tukang leungeun katuhu deukeut sungutna nu kenca dihareup kawas nu keura nyekel sumpit. Ari Mang Dampa cander tarung geus deg-degan hatena. Sabab juru simpenan manehna kalah geus kateguh ku musuh. Cilaka mun kitu mah moal aya hasilna paling-paling matak cilaka. Cigelo sia nyahoeun deuleu. Pokna bari tuluy ganti pasangan. Ngagunakeun jurus julan ngapak. Kuda-kuda rada meyekeh lengkah panjang leungeun duanana japlang. Nu kenca semu kahareup nu katuhu ka tukang di mana maju narajang musuh. Nu katuhu ngababuk anu kenca ngenyang leungeun lawan disusul ku suku katuhu nu dilep tuurna ngagedor-gado. Cakakak juru simpen seuri. Julang ngapak. Ieu lawana pokna tuluy ganti pasangan make gerakan angin puyuh. Nu engkena bakal ngalieurkeun ka sang julang teh. Kabeg Mang Dampa ngarenjag jurus geus kateguh ku musuh. Mun dituluykeun bakal bahaya kana ari sabab kana dirina ari sabab gerakan manehna. Bakal babari pisan dipotong ku musuh akibatna matak cilaka. Mang Dampa ganti pasangan ngagunakeun jurus kuya batok.
Kuda-kuda ponok lengan kenca nilap deket buja semu nyumput. Perep katuh deket irung, suku nilap rada nyumput. Cakakak si jurus simpen seri pok ngomong, "Oh, ganti ku jurusku ya batok, komo babari ye antina." Tuluy ganti pasangan make jurus pati lele. Suku kenca di tukang suku katuhu kahareup. Kuda-kuda rekep lengan kenca ka katuhu. Kagigir kenca katuhu kagigir nurutan pamati lele. Duh, jurus pati lele saya para mitra. Ya mah kapati lele ya. Dan jalo oleh siana sia teh nyaho wae kana jurus aing geula. Sugan kudu ku ieu ya. Mang Dampa sakilat ngarobah di jurusna, make gerakan macan tutul nubruk bedul. Teu mere waktu ka musuh langsung ngarontok, sanjana eta jurus kacida cepetna. Mun lain si jurus simpen mamusuhna kudu geus kacekek beheungna. Tapi kulantaran lawan lain jalma samanea, serangan Mang Dampa tibang nyamar angin. Sabab si jurus simpen rikat nyincet ka kenca bareng jeung kitu dampal sukuna mata. Ngael bitis Mang Dampa, kulawit cungkel bru Mang Dampa nyium taneuh disusut sakaligus. Aduh, pokna teh para mitra. Tuluy nangtung deui panon kekereceman tapi can ge naon-naon leungeun si jurus simpen geus nyamer kana tak-takna. Gep nyekel pageuh pisan disusul ku leungeun kenca, cebet nyabok pipi sakarepna. Koceak Mang Dampa ngoceak ngacerit jarijeg totolonyongan bru rubuh deui. Aduh-aduhan bari nyekelan pipi langsung bareuh semu biru. Kalah kagaya we. Tanaga nama eueuhan, alik nyingka sia masing. Montong maju deui aing mah teu sudi ngayonan cacing jauh deuleu. Nyebut cacing jauh ka aing sia. Mang Dampa amek keneh, najan bari jeung nyeri ge maju deui rek malik narajang. Teu beunang dipikanya, si alik nyingka. Bisi kakek ceretan ketih, aing teu bisa tarung jeung nu belegug. Kagok ukur jadi ceuhil. Mang Dampa keukeuh maju. Pereup nyewuk kana hulu angan musuh, hiukep ditewak dicekel rada lila. Mang Dampa ugil-ugilan hayang ngalesotkeun leungeun, tapi tetep dicekel ku si jurus simpen mimitina mah karasa haneut. Lila-lila jadi panas nu akhirna ngaceletit asa dicocok. Malah lila-lila ngebul bijil haseup koceak Mang Dampa ngagero bari papelengkingan. Aduh, ampun. Mana ketak sia deuleu. Ngan sakitu kabecu sia teh. Ampun. Ampun. Mang Dampa ampun-ampunan. Rumasa eleh jajatan memang si jurus simpen lain tandingan manehna. Aku kami diberi ampun. Balik nyingka sia. Haling. Montong ngagokan ka aing. Bisi ka keceretan getih deuleu. Cek si jurus simpen ngalesotkeun leungeun Mang Dampa. Aneh puguh ge para mitra si jurus simpen teh kawentar galak telenges taya ras-rasan. Tapi ka Mang Dampa mah jiga nu bageur teu aya niat ngabinasa kalah kanitah nyingka. Para mitra kaum dangu, aneh puguh ge si jurus simpen teh kawentar galak. Telenges taya ras-rasan tapi ka Mang Dampa mah jiga nu bageur teu aya niat ngabinasa kalah kanitah nyingka. Tapi najan kitu ge pikeun Kibaraja matak panas hate. Mani gregeteun hayang geura maju. Ngan teu wani nyanyahoanan bisi Anggara bendu. Nyang, si Dampa kameng meongan moal bisa ngayonan. Ceuk Kibaraja bari ngareret ka Anggara. Bener mang si jurus simpen lain tandinganeun Mang Dampa. Perlu dipikiran heula. Mang majukeun. Sabar mang, kuring hayang ngajajal ilmu si jurus simpen. Sing ados nyang. Anggara singkil iket di pageuhan. Kujang rompang dirampa geus kitu maju ka pakalangan tarung panon mencrong kana beungeut si jurus simpen. Tapi tetep pinuh kawaspadaan. Bocah kasebelan. Rek naon sia los-los ka dieu rek sosoro kojor, ha? Sok maju ari nya mah aya kawani. Leuwih gancang bakal leuwih hade bakal buru-buru init ka akhirat. Montong somong aing lain rek sosoro kojor tapi rek ngajajal hiji jago nu ceuk beja gagah rongkah tanpa tanding. Mana buktina? Nyaan sia ngajago bebenjit sia, ha? Si jurus simpen kacida ambekeunana. Asa diungha ku budak satepak asa ditincak hulu. Nenyo Anggara maju jadi ngagidir nafsu teu make tatanya deui sabrut narajang make gerak sentak badak rek ngagempur dada Anggara.
Tapi anggara boga gerakan yang disebut jurus bajing luncat. Rikat ngagiungat celengka kenca, clek nincak lemah langsung make gerak engkang-engkang make gerak engkang-engkang. Dua lengan geus siaga pikeun ngabenteng serangan lawan. Ari si jurus simpen ngarobah gerakan ngagunakeun jurus buhaya nyantok. Suku katuhu ngabet nganyabet bincurang leungeun ngepret ka gigi rek ngagedor careham anggara. Gerakan kesit dikatuturkeun ku panenyo anggara. Tapi anggara bangun gampangeunakeur make gerakan pesing hees. Sirah tungkul suku nilep murungkul menibuner sigabal plos-plos serangan musuh ngakan angin. Suku jeung leungeun musuh ngaliwat. Anggara geus nangtung deui kalayan ajeg. Sakaligus marik narajang suku katuhu ku jurus simpen anu suku katuh si jurus simpen anu ngangkang dikepret satalikna hiuk cebet kuliling awak si jurus simpen muter lir ibarat panggal. Setan sia aya kabecus geuning sia teh ha. Cek jurus simpen bari nahan awakna. Regeureun ngan eda sirah sararieut. Baras muter kawas panggal ari anggara teu biceun kasempatan nenyo musuhna bangun lulungu. Sakilat nyodohkeun pereupna make jurus lempeng ngarah hulu angen hiu caku dayag-dag si jurus simpen ngadayag ngacedag katukang tapi ungked reg awakna ajeg deui. Geningnyaaan sia boga siih tapi montong waka seuri deuleu ayeuna rasakeun wabales ti aing siap celeng si jurus simpen luncat maksudna merek narajang anggara ku jurus heulang ruyuk nyamer hayam. Dua suku nilep rapat kana bujur, leungeun japlang kawas jangjang, barang geus aya luhureun anggara, dampal suku ngabesot rek ngajejek mun-munan. Anggara ngalenyap para mitra matak serangan, sabab serangan musuh kacida cepetna. Tapi ngan sakilat make jurus omak sagara dua leungeun but-bet rek ngarawel suku musuh. Puguh si jurus simpen ngalenyap, sabab bisa memeh sukuna nincak lemah teges dipapag ku serangan lawan. Curalit nurutan ucing luncat. Awak muter seolah-olah melentung deui ka luhur. Plos serangan anggara teh ngakan angin. Duanana geus nangtung deui masang kuda-kuda. Can aya nu unggul, can aya nu asor. Masih keneh ngajajal bari nguji katanginasan musuh. Jurus simpen mureleng ka anggara pok ngomong. Pikeun budak ngora jiga sia memang cukup hebat. Aing ngaku kana keunggulan sia tapi coba nu ieu si jurus simpen masang kuda-kuda. Rakatak ngawatak aji gelap ngampar sabab geus kataji ngagunakeun jurus-jurus biasa moal aya gunana. Anggara kacida pelitna atuh anggara ge rada reuaseun sabab geus sidik musuh ngajak ngadu jajaten. Coba-coba geura ketrukeun ilmu sia teh bangsat. Kitu ceuk anggara. Terus manehna mapatkeun lapad ajianana ngawatak aji bantal pipi. Pikeun ngabenteng tanaga batin musuh. Sep si jurus simpen metahkeun dua leungeun. Akhirna ditujukeun kana awak anggara sabuk tius aya tanaga aneh nu ngagempur anggara. Nimulkeun sora mata keung mata kukurayeun. Ari anggara geus taki-taki serangan lawan ditadah ku dua dampal leungeun didorongkeun ka hareup. Suku katuh nojer katukang nu kenca rada nyerong ka jero. Hiu cegur bijil sora nu jiga guludu. Euneur hanaruan nimulkeun aweuhan nu mata keung cengkang anggara mundur ka tukang hampir para mitra rubuh kabantingkeun. Tapi si jurus simpen teu kurang-kurang ngarenjagna lantaran tanaga batin milik malik kabadirina ngaheab panas ngaduruk beungeutna lengak cedud asa aya nu ngadudut ca jantung. Ungked orolo si jurus simpen utah getih panon burial buncelik panapas ngahega. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Dina kaayaan kitu anggara teu micieun kasempetan ngayunkeun leungeun katuhu rek ngagempur musuhna. Harita para mitra sadaya meninga oro. Si jurus simpen utah getih ngaborolo panon burial buncelik napas ngahega kesang tiis nyorolok masihan awak. Dina kaayaan kitu anggara teu micieun kasempetan ngayunkeun leungeun katuhu rek ngagempur musuhna. Hiu peledag cungkel si jurus simpen rubuh. Orolo utah getih nu kadua kalina tapi barang rek ditimpa deui si jurus simpen ngorejat bari ngakibrikeun awakna. Micieun rasa nyeri nu ngawatek ajian aji batu karang. Anggara nyerang
musuh nanahan peledag biji sora nu mata katorekan, paledug haseup ipis bijil tina awak si juru simpen. Beungeut geuneuk ngan aneh beungeut anu tadi teh teu daekeun bijil kesang, ukur ngucur tina beuheung jeung awakna. Bangsat sia, ayo maju deui sia. Ieu tarung urang buru-buru rengsekeun deuleu, ceuk Anggara bari ngahegak. Manehna ge cape jabaloba kahariwang bisi ilmu musuhna teu kalayana. Setan deh. Nyaan lalaki tapi kelanan. Ulah waka suka hate. Aing can ngaku eleh coba ieu tadah ieu. Celeng juru simpen mundur ka tukang ngahaja ngajauhan Anggara. Ngawahan meureun ngarah laluasa. Anggara taki-taki manehna geus siap deui ngawatek ajian nu jadi andalanana. Panon mencerong ka musuh bisi serangan teu kanyahoan. Ari si juru simpen nangkeup harigu bari mapatkeun jampena. Kate nyeueun ku Ki Baraja. Kero ngagorowo ka Anggara. Yang Anggara, awas, hing waspada. Rantai emas, rantai perak bahaya. Kitu ceuk Ki Baraja. Sabab manehna ge sieun pisan ku eta ajian sabab mun keuna kana awak bakal kabeungkeut ku tanaga gaib nu hese dilaan. Anggara ngalenyap hatena para mitra ngadengi kitu mah. Tapi hatena teteg deui. Ras inget kana lapad di aki sura harita keneh dibaca. Bari hatena nenedak kanu maha kawasa sangkan ditang tayungan. Men muntang tulung jeung menta ditang tayungan, hate Anggara teteg sumerah diri kanu maha kawasa. Barang kolebat aya sinar bodas kana awakna, Anggara nahan napas. Panon mureleng kana beungeut si juru simpen. Siuk aya angin anu nebak kana dada, tapi teu mata kerubu. Paledug haseup ipis ngabunian awakna, tapi teu lila les Anggara usik leungeunna diulangkeun tetela pangawasa si juru simpen teu teurak. Ayo bijilkeun deui, Anggara ngahaja nangtang sangkan musuhna beuki amek sina bijil nafsuna. Somong sia. Rasakeun ieu. Juru simpen ngarasa kaget sabab jurusna teu teurak. Teu mampu ngaborogod Anggara manehna sakali deui ngawatek aji rantai emas rantai perak. Tanaga dikerahkeun sagemlengna. Hiu war ngaluarkeun sora nu kacida tarikna. Anggara rada ngarengkog tapi ngagentak musirkeun tanaga batin. Dipake ngabenteng diri sangkan ulah keuna ku pangawasa musuh. Ngadadak datang angin topan meninga guru. Tatangkalan pating dorok-dok, daun kaso jeung manjah rabeng haliberan. Anggara tetep ajeg bari ngerahkeun sakabeh kakuatan. Ngayunan pangawasa si juru simpen. Akhirna si juru simpen teh jari jumarigjeug. Tanaga asa kaserot ku musuh tuluy nolonyong ka hareup tetenyoan ranyai kararoneng beak tanaga. Bocah setan kasebelan sia. Pokna bari deku leungeun kencang usap tarang nu katuhu neken kana taneuh. Sajarita teh jep angin jempe. Ngadak-ngadak leungit deui Anggara ngahegak bangun capek, teu ngomong teu loba gerak. Rasa jeung pikir ngahiji ngadalikeun getih nu ngagolak urut bantrok jeung tanaga batin musuh. Sajongjongan mah para mitra jempe harita teh. Ki Baraja jeung Mang Dampa colohok bengong. Tayan wani pipilueun sabab bisi ngabahayakeun. Boh kanu tarung, boh ka manehna sabab bun tanaga batin nyasab. Keuna kanu mantuan matak cilaka kitu pikeun nu tarung. Mun keur husu ngerahkeun tanaga heug diganggu matak cilaka deui. Hebat budak deh, ceuk Ki Baraja ngomong ka dirina. Tapi kadenge ku Mang Dampa nu aya gigireunana. Memang Jang Anggara cukup hebat. Manah nyakal we anjeunna mah tara nyebut-nyebut ngaran ajianana. Ajian naon teh nya? Ceuk Mang Dampa hayang nyaho kana ajian nu digunakeun ku Anggara. Nu memang tara dipake agul, tara disebut-sebutkeun. Nya, ngami nge nyaho ajian naon teh ngaranna? Ki Baraja mencerong ka Anggara. Sabot kitu si juru simpen tas ngararasakeun ka nyeri. Cengkat bangun lungse tapi can aya tanda-tanda rek nyerah. Malah makalah kabeuki buring has hayang buru-buru ngarubuhkeun musuhna. Anak setan. Kurang ajar sia. Lamun kitu carana sia nyaan rek ngahina ka kolot. Hayang ngajajal pangawasa aing. Heug moal burung diladenan ieu jurus aing nu pamungkas. Anu can aya tandingna moal aing nu apakan. Aji wisaya geni nu sanggup ngancurkeun gunung, sanggup nyaatkeun sagara.
tapi sameme siap paragat nyawa kira mapakkeun jampe kojor kira samat inung bapa kira sebutkeun ngaran sia ngara bisa ditulis dina tetenger keur papayun kula warga sia. Kitu kasomongan si juru simpen ngahajang ngomong kitu pikeun ngaruntagkeun hate Anggara. Sangkan babari ngarubuhkeunana tapi Anggara teu kapangaruhan manehna tetep tagen teteg pinuh percaya diri. Montong loba bacot. Sok geura bijilkeun sakabeh babesen sia. Kitu temalna bari tetep aya dina kawaspadaan. Tapi samemeh juru simpen narajang kolepat aya nu nemongkan ka Anggara. Beungeut aki sura meni atra jelas ngan hanjakal ukur sajo relat. Barang geus ngiles asa aya nu ngaharewos kana ceulina. Nu eusina mepelingan sangkan Anggara ulah ngaladenan musuhna. Sabab moal kuat ngayona aji wisaya geni. Anggara ngahuleng ke sang tiis nyorolok maseuhan awak. Tapi sajeroning kitu ras inget ka Dulja jeung Dulji. Red kana pigelang leungeun breh gelang warisan ti bangsa jin. Ieu gunakeun ye. Gerentasna bari tuluy ngalaan eta gelang. Teu tatapasini deui lung dibalangkeun ka hareupeun si juru simpen. Plug sadaya barang berat ninggang lemah. Malah karasa euneur kawas aya lini luluwukan. Si juru simpen ngarenyag panona melong. Kana barang nu murag tea paledug aya haseup bodas ngagulung ngagedean. Beuki lila beuki loba mimitina kandel tapi akhirna jadi ipis. Ngan di tengah aya nu ngalemeng ngagulung ciga orai akhirna las haseupna leungit celeg ngajanggelek jadi orai naga nu kacida gedena. Kaya orai naga sagala. Aduh, ieu mah ye. Buringkal wow sungutna calawak. Sas orai naga orai kuda. Calawak nemongkeun sihung anu sareukeut letahna ngeleal ti koro kaciri burahay beureum mata kukurayeun jeung mata keung. Disada bari ngaburingkal matana mureleng ka si juru simpen. Nya puguh kaget nu taya papadana lantaran Anggara boga ingon-ingon sakitu gedena. Tapi juru simpen teu mundur manehna boga anelan bisa nyipta orai jeung seungseureudana nu kacida lobana. Kurang ajar. Rek ngadu sihir si kasebelan teh. Kitu gerentesna nyangka tukang sihir ka Anggara. Geus kitu si juru simpen nyerag bumi 3 kali. Nyambat jin anu geus talu ka manehna nu biasana ngageugeuh ku hapeteng. Ari jeleg aya nu nangtung gede luhur cakakak seuri bari lalengakan. Tapi ukur nemongan sakedeung les leungit deui. Digeroan sababaraha kali tetep teu datang deui. Si juru simpen canyahoeun yen jin patalukanana geus eleh ku Dulja jeung Dulji. Setan alas kasebelan sia kabeh sugan. Juru simpen gegelendeng ngan teu bisa kebat sabab orai ingon-ingon Anggara. Mimiti nyerang tina sungut bijil peurah jeung hujan jiga hujan nyebrot kana awak ki juru simpen teh. Atuh puguh lain maleui mata kagetna juru simpen loncat nyingkahan balai cileng cele nincak lemah. Ari peurah orai nyebrot kana batu peledug batu ajur jadi lebu. Si juru simpen ngalenyap mun keuna kana awakna tangtu binasa. Waktosna seep deui para mitra duh. Kira ramena ieu nya. Kira ramena para wargi sadaya lah dongeng teh. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.